Jadi itu yang cuci kopeng. Yang sah dia tuh yang di Bandungguan suka tenda kalewat tenda ngajak. Peran budak yang lain ya dari dipungan bae yang dimasukkan kan kayaknya cek aing moal meureun. Kita tangker penting hujan teh hujan atau aing jangan bersih budak di imah bae. Minang dari mah balen eta yang perang jadi kuat. Penyaho suka neng mamol arulin. Geus kumaha di bae urang geus katonggong. Oh, tapi gelis bikan gelis. Sedang bahasa gitu. Sedang ukuran di kampung mah nya. Ukuran di kampung mah dibawakan itu di nama mikir kita yang dibawa kana hajat. Mal mikirnya. Mal mikir. Bener. Itu udah di jalan di malayan mawa gitu. Ngopi lah ngopi kadang. Oh ya, atunya hari-hari di dia yang menangan. Di bae. Oh, Ngopi bae kan mikir. ngopinya mah apa? Ya air kasa batawe. Oh. Dengekeun aing. Ayo gerak diuk ka diuk. Boga aing buka dulur ieu. Heeh. Sana. Atuh kenalan bae, tapi ieu rada boga penyakit tuh gua. Kan penyakitna sakit cager Sakit jangkung macam. badagna. Atuh pugu kieu nanta urut ieu urutan boy. Komentar gelap. Nyaho, pan aing ieu nanti boga nyeri ieu. Aing wayahna bae ka dari ya. Nanta pangajakeun ulin we dulur aing. Oh, siap dijagaan kami ya. Katain asa kita ngaranna. Kenalkan. Sa Oman Wijaya Kusuma Pertama Anggara Putra. Budmer. Sarana. Oman Wijaya Kusuma Pertama Anggara Putra. Onge. Saat ya. Budmer atuh kurang gitu ide mah. Atuh pancing aing kurang cager. Onge. Nah, anda membolon meureun nya. Atuh aing nitip ka dari nya. Oh, geus Ah, kira gitu dia. Lik dijagaan kami ya. Suku ieu. Heeh, aing nitip nya. Heeh. Lain orang mana gitu, ah? Tinggal apa gua yang poho deui dak orang mana boy aingnya. Atuh aing meripu ingat Bandungan jelema dongki mah mer. Nah, ini rada endah ya. Ya ini acung nundaan. Aduh, Ngalirkeun ka urang ya. Ngalirkeun ieu boga babaturan dongki si acong. Liar ya ku ekonomi. Aduh, isi acung deui nya. Sakit ieu orang mana gitu aing mah teu ngarti eta. Oh, aing mah balik ini orang jangan hujan ya. Ka mana kitu aing? Boga popoyan ya yang di mah. Dia menitipkeun di kayak kaing. Cangkaru. Jaro jong we ya. Heeh, nitipkeun di bak aing pasti nama dia mah. Siapa ngaranna? Gusti aing mau bosan di kenalan budak. Poho. Onge. Oke. Heeh. Tapi orang eta cina ulah lieur eta hulu. Kopinya iya. Lain teh. Budak ieu. Di Matadoran nih cenah ngabudak. Habiri kalau saya amat meni ada tuh yuk. Hah? Ayo si baru kemana? Tia ho. Ayo burung abetnya mah. A B C D E F G H I J. Habiri aya teh kunaon? Pugu aing luka ya. Luka kunaon? Pugu aing ngepung-ngepung kotok dia malah ditajal aing kana karang laju kieu ya di ubed gue. Lain ubed sarman. Dia mah dan muti ubed sarman dia mah ubed rahet ieu mah. Tulain aing mah ai ngomong-ngomong ieu si baru da kamaran ieu rarehe amat. Teu nyawa aing ge. Tengan bayu. Ayo ka mana nya dia tempatna? Hayu beh. Ayo ka mana kitu? Hayu beh. Ku itu tuh ah. Mana? Itu. Oh, itu di gardu hare. Oh. Oh, dari dari nya. Ai, di mana Ben? Ai, dari apa? Kela gencang deh ngopi. Ah, tuh kumain nyaran dari capek-capek ngopi ya. Dia beta biakeun. Bagian yang badedak. Dia mau ngopi kan bepang saing masa gitu ta. Aing pada ngasah mama wah. Oh, aing Eta menutup-nutup subur aing betnya nanti. oke. Hah? Ai eta eta. Ih hobi di saha eta? Dia nanya ke aing sarua jeung we puga aing ke dia ini nanya ke ongetan geus aya di dia yo. Saya tange. Atuh kenalan berita. Nya isin. Dia Kenalan. Sangarana. Oman Wijaya Kusuma Pertama Anggara Putra. Kau aing we ngaranna panjangnya Bir. panjang lebar ieu mah. Sudah panjang aran eta Tapi panjang-panjang. nanti muat dengan oman-oman eta. Atuh kumaha tuh nusuk dipanggil kumaha Wijaya. Kabeh bae. Ya kitu betul komaan. Oh, Oh kenalan nama kula mah Kabiri. kabiri amat di tangarannya. Seru jeung beung. Ayo saya nu geus ya. Atuh kenalan eta geura empeng cewek ta. Saha? Ijun. Kami Oman Wijaya Pertama Anggara Putra. Oh ya. Saha teh ngaranna? Panongira ada ieu. Oh, pernah setengah iya. Lain para saing tadi geus muntah mah pendek ngaranna. Ah, Wijaya Kusuma. Lain nya aing nitip ulah nya. Kamu Si Acong ge ulah mah ada leungit ieu. Aing ngangkatan pepara lang nya kujan. Hah, ayo urang mana kitu? nyaho aing ge. Lain yang bisa ngalaginjal aing mah. Moal tunggan di dieu hok, mah ada leungit. Aing ka dieu lan. Kebelan yang Moal aing ge. Gadeng. Tungguan ya. Heeh. Iya, saha teh nu geus Kak? Ijun. Oh, Ijun. Jadi, ieu kunaon ieu di tadi hang kenalan bae. Pucuk soalnya kira ada setengah cenah dimaklum bae. Saha teh? Ijun. Oh, Ijun. Iya, saha teh?
La ilah Sah bu poho. kabiri. Nan dari ya. Aduh aing. Di mana kita dia dos? Aing. Ya Allah. Palingan mata sari bintit bah. Segede galengan oh. Kada aku diagem lerenya kakar kurang iya. Ai eta na bohong dikecup kunan eta laleur. Kulen tak penting ya aing mantas ngobor ieu bangkong. Atuh jeung nan bangkong butong udah di dahar. Atau aing eta bae ini ternakan. Iya so kenal amat jangkung gede deh. Sulain cen cek si onge mah ngadenge cen dulur acong. Oh aing dong kamid. Hah? Dong kamid. Lole. Aing lale. Aya baokan. Ieu aing mah. Atuh kadong ieu monyet lutung di makam. Gitu aku. Oh, gitu ente. Ulah kitu dia. Ya aing mah. Aing jadi kenalan dong ieu. Kasep ijil mah mun dicukur baokna mah ieu. Pasti naga. Kenalan sih gitu. Oman Wijaya Kusuma Kertamangara Putra. Putra bae nya luhur teh aing. Sulain aing mah teu dibere komat tina tengah salah. Kelan tapi ngobrol heula men abah. Atuh nyerah aing mah iku ngabeng aranna bae ge. Ya kita mah ieu jelema dipulungkeun Iya ieu. aing daek kebuka. Aing tanggal 3 kali ieu kenalan tadi. Hareunak aing mah. Teu bae da aing Ngadenge aran lagi lojor. tuh komaan. Oh. Eureun. Atuh amun telaku ambu aing nu belol nya nyebut naik Atuh. kenal laju bae setan. Ya Bos aing mah setan barang lole. Lole. Iya nu lole. Heeh. Iya nu kasebutna lole. Heeh, kasebut nu lole teh ya. Con. Aing naon gitu nya Aing mah boga perlu keneh jeung si Ijon. Maka mana dia? Bungan teh ka makam, puga aing teh mau ti makam kapan ieu. Oh. Oh geus burung gerakan itu. Aing nitip si ieu ulah jagaan baik cenah ge. Iya. Heeh. Atuh moal ku aing di lulusan si PS di dia. Heeh, mun eta heskeun mah perende. Aing mah burnya. Allah cenah ditu aing ngopi di dia. Siarkeun rokok nya cenah ngarokok kena mah pang meulikeun rokok eta mangke. Oh, Orson. Orson. Limun lain. Libut lain Orson nih Orson. Kang ngopi heula nanti rokokna ge korekna bae. Saat yang rana. Orson. 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 Ingat kan ya? Orson. Nang kawat aing neuleuh awak dia saking gedena kasepna. Oh gitu. Ai dia kunan gitu ya, kurang umur tak kurang sa isko. Ya kami ge. Tapi kalau tika setrum kami. Mending belikeun rokok bae nya urang ngopina aya rokok mah tong ngeunah, nya dia karunya maka dia nya antara kudang ya. Di mana warung? Warungnya di mana? Di ditu di belah ditu tuh anu Tenarsi. Heeh. Di ditu ya. Ya. Cukupnya ieu nya. Atuh cukup rokok. Cara kenan ieu. Jarum supernya. Rokok eta. Rokok. Jarum super rokok. Jarum super. Gerakan itu Pak Mabur. Ya, menang ya menang. Bisi poho. Moal. Jarum super. Jarum super. Super jarum. Beneran teh saya tanya nungguin rokok. Bisa jalma ka di autan nih mah. Lieur ka aing na. Aduh aing ngopi heula dulu aing geus pokok teh ngopi. Oh, mau kita beli nanti ya ini. Duit sah deh iya. Oke. Duit sah ieu nya. Aing. Kumaha ya ini mah duit ieu. Ka duit sah nya. Ting, ya main kue cangkar jahitan gagarukna tadi bawa. Lain mana ke mana? Kubu iya, nemu duit. Omantenya? Heeh, isa teh. Kira aku inget tadi kayaknya di itu. Oh, bener tinggal teh. Goodmer, orang Goodmer. Goodmer. Lain ai dia ke mana? Ibu guti nyaho eng ge. Ka mana ya nya? Tadi geti mana boy ai? Ari eta duit saha? Duit ieu. Duit ha eta. Tinyaho bugu. Pas aing labu dirinya kieu bae aing sekarang can ibu teh nyaho aing ge asang saudara saya aing kana dahar ikat poho aing mah kumaha kitu aing mending nyari urang jadi boga eta aya teh cukup sebenarnya nyari urang urang burung kudu duitna ka dia aya duitna eta ayo Aduh aing ti tadi aing teh sebutan ini dia. Kam mana isi lole. Aing geus jelema lole rokok eueuh ieu lejeuna mah kopi aing bae ya. Ka mana son atuh aing bina unek nangan si jangkung teh ya. Pira aku yang naik korek dang mah rokok. Ya aing buku waris sih itu kan itu si jangkung. Kemana gitu? Tanya aku aingnya diberi duit 10.000. Kita beli rokok. Jarum super. ana setengah saya tam jelema nana dititahan
Atuh lainnya aing beli tadi. Kalah mah kumanehna cenah hayang meulikeun. Mau gak datang eta. Oh, aing nyusul si eta aing mah kuari Oh, ya. nunggu di dia. Tangguan dia ulah ka Siap, mana? Hah, nge? Hah, kemana dulu, Ray? Aing kita si Orson cenah beli rokok. Di aing dia mah. Kuari disusul ke si Orson ka ditu. Disusul. Dulu aing palongo lole. Oh, cing nan si eta menitan beli rokok nya mau datang ke rokok eueuh duit eueuh. Hai beteng. Ayo. Ya oman. Usaha baik. Bisa resep. Ujung mama nih. Loba aya mah teh mah. Ayo dia meuli sarimi ti mah duit nah. Tadi teh. Coba lah. Sungeun nu aing mah. Oh, enggak. Coba lah. Lu dia Lah. Coba. kalau betul mah. Coba lah. Nan Coba. nyaho aing mah ieu. Astagfirullahaladzim. La ilah. Iya dia. Ku aing di teangan. Enan son. Atuh lain mer. Kita beli rokok, kalah ngadar mie heula di dia. Ka mana rokok geus dibeli kencan. Saha teh nya? Aduh, aing kaduhung aing mah ieu. Geus kieu mah. Duit eueuh, rokok eueuh. Sabar duit. 10.000 mer. Kamu beli rokok naon? Jarum super. Sugan aing mulai nu kumane. Ayo saja tuh memeran teh perug. Atuh si Orson tadi di tumaran jeung kumane panggih, dah mengelikeun rokok. Nyaho aing mah poho ieu. Ayo berapa? Ari ya duit eueuh. Rokok eueuh si goblok geria. Ayo urang nani lompatan ieu ditapa aing mah teu boga duit tadi teh he tong ngelikeun rokok ka kumane. Saha gitu. Atuh si Orson pan duitna ku urang pake ngemi. Ayo bae kan. Aing kira kayak urang. Ku si Orson diubah yakin aing kapanggih mah ieu. Kapan isi budak. Aduh aing duit eueuh rokok eueuh. Kapan isi Burmer jeung si Oman. Pan aing dibawa ka dieu. Atuh mun dieu nanti kada make helanan sabar. Ya aing ku aing can seubeut tadi teh. Astaga aing tadi disebut anjeun geura remina. Poho tadi mah poho. Tadi ke urang udah gini kuat kabit ya. Sila ke-12 sih ayo. Ayeuna mah tah. Tadi ngadeketan. Pan nanti saya tangis. La ilaha illallah geus di luar. Panggil eta si Orson. Keun dah. Ya iya dia oreng. Di mana dia? Kok ini siaran dia? Duit aing eueuh. Rokok eueuh. La ilah, iya dia. Cek aing ge. Keun di kumaha itu kesaron tuh. Awas ya, bonyok kayak gitu saya teh. Dia ngalunjak dia ka aing. Iya, oh matak ge dia. Ampun. Aing mah geus dia ku aing. Paehan Cek aing ge. Keun. Melain he tarunya. Cek aing ge mantap cek aing cicing. Itu nyamuk jeung aing. Kunaon ieu kamunya? Wah, ilah lain karasa nyeritan tah. Oh. Itu bukan si Orson. Sama dia jika aing jadi menita tanggungan di saung bae. Si Orson ieu bolong tah meulikeun rokok pusat tengah di jelema ge. Buku Inggris di situ nyawa jalan balik. Moal siaran bae. Entar ge cek aing di nyawa nih. Kan beureum betul banyak. Kayak orang yang balik bayu di nyawa kayak mah apa ke jalan. Kugun itu aing ge. Haruh aing ka mana isi acong deui nya. Kudu kumaha boy aing ge. Jika aing diam di tangguhan bae di gardu teh. Ateng teh nyaho ieu hai bae nya. Tuh itu tuh. Mana? Itu. Oh, itu. Allah kurang takut bonyok. Lain aing dah, lain aing kayak. Dimakan dia main aing dia. Kunan dia di Aing aing. cari tanah kieu, aing tadi nyaitan pecang karo. Belok ke muluk-muluk dulu. Manggis ieu ditajog di labu. Laju ditanya ku aing kunaon. Kunan di dulur Aing aing sampai sampai dia. aing jelasnya apa aing kieu tadi ya. Aing pan aing buka pecang karo. Heeh. Dijahitan ku aing tadi teh ngomong ke darinya, misalnya teh. Aju kepanggil sih ya, mentus labu ditajak. Berem-berem. Kunan ya. Aju ditanya ku aing, engke-engke bro. Ditanya pan ku aing, eta duit jeung naon? Tanya ho cenah. Aju dia geus magican. Tanya ho cenah. Tanya ho bae segala ditanya ku aing. Ayo orang mengemi udah aja kami ku aing orenganan mah eta tengah. anu si Orson ditah meuli rokok, diudah kami ka ditu ka pematang nyamun di duyuk kami. Malah mah isinya keluar kapan gitu si Orson digebugan Jika yang itu percaya enggak dia coba enak nanya ke jelema. Kunan juga aman. atuh ku ada mah dinanya kan gitu ulah aing ge. Kutanya ho bae itu Ada tapi kunaon? dinyaho. Nyari karasa nyari itu dia. Bener bae dia mah. Digumakin gitu teh Orson men. Aina dia. Pemerintah.
Ainan ya Ainan. Diuk kan dia. Ainan ya dari Ainan ya. Atuh iya cik aing tita tangguhan di Gardo bere. Banyak kan cek aing tadi Atuh dulu aing teh tarima aing mah. Kumaha kitu ya ha? Atuh tadi. Aing udah ngajelasin ngeri ku aing aya kan. Atau kapan aing teh nyaho tadi malah teka-teka dia iya. Atuh cik aing ge aing teh tarima bere iya. Dibawa di kusimaman, dibawa kusimaman atuh kalah baronyok ieu. Di kumaha kitu mah Iya. dia. Aing panggalana balik tadi bir. Pan aing mah geus ka ditu tuh, geus naitan poe Cangkaruk. Manggis iya di jalan. Bisa nyaho sama dia. Juga aing dibawa mie, orang eta boga duit si Orson, kita beli rokok. Si Orson ngawan bari. Si Orson tadi mah tuh di situ nya kemana bawa kapangi pokoknya nama kapangi geus dia bae ku aing. Kudu tanggung jawab dia dulu aing sampai Ayo kieu. orang nyar si Orson ayo, nakana ge. Atuh mari cek aing ge mancing nitip ieu si Oman aing boga perlu heul anjing si Junti. Pan dia merendah nitipkeun ka aing ka biri. Kasada nitipkeun bere. Kasih Orson poho aing. Tah si Orson berarti eta. Oh geus eta mah tangarani gede naon gede ka poe. Saduan ke area dandi nya. Oh. Cek aing teh con nitip si Oman aing boga perlu heul anjing. Heuh poe ditungguan cenah. Gimana? Ya, mun sanggup teh mun kita dibubur. Aing dari ya koe di siaranan. Di mana aing Con? duit aing eueuh rokok aing eueuh. Lain aing macam cek si Haru ieu dari ya. duit mah gampang cenah Bengek, ieu si ieu ya pokoknya. Aing di kumaha tadi nama eta si eta tah ko aing. Dengekeun di kumaha kan ieu. Itu duit aing dibawa ku si ieu. Banget sampai meod. Di kumaha kan gitu eta ngomong Atuh aing coba ge. Oh aing mah. Iya titakeun meulikeun rokok koin dibere duitnya kumaha hang ngarokok. Eta si Oman sampai banyak itu di kumaha kitu son. Atuh rasa marah aing mah tadi nya duit eueuh rokok eueuh. Di kumaha kitu eta? Si Acong Atuh ngomong bae ditahan deui. ku aing. Si Acong ngomong amat iki deui. Oh, kamana ku di si Acong? Hengki cenah ge. Dia tunggal si Acong mah ya. Iya iya dia nya nu Atuh dia iya rek. Orang Di mana dia? Benar nih dulur aing. Atuh engke heulanan eta duit aing tadi dibawa ku dulur dia. Engke aya kunan di sampai bareureuh. Atuh eta mah di toilan ku pereup aing. Atuh dia empolong bae aing mah. Kumaha kitu mitina? Atuh caritana kan ieu eta duit kumanen hayang ngarokok nya kopi ongko rokok. Aju. Lain dibere duit 10.000 nya teh beli rokok Jarum Joker. Aju di dia aya. Duit Duit eueuh rokok eueuh. Kala mah ka kuaing ka kahing ngame. Ting, ayo tinggalkeun mundak aing teu sudi boga dulu. Tinggalkeun aing. Ayo tinggalkeun. Aduh aing, khusus ada tinggal ke nidak aing jeung saha ieu. Mana aing ka mau teu nyaho ieu. Aduh aing